Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos ngalaik ngomen manco kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sedang neng mah anu sakitu tos katinggal ku panon engkang anu teu aya bentenna pacikrak ngalawan merak. Sanaos barina kitu urang kedah cengeng percanten ka Gusti Anu Maha Suci. Margi soal jodoh eta tadi ge disebatkeun lir ibarat pati anging anu kawasa anu nangtoskeunana. Mungguh kahoyong mah engkang oge nya kitu hubungan urang sing saterasna. Komo deui engkang anu wajib mulangkeun pangasih kana kasayan manah salira tos kersa rumawat ngabela engkang munasabah pisan salira eneng diangken pujaan ati dunya akhirat. Laras demot kadinya nama jodoh lir ibarat pati mung kumaha engke balukarna sedang batin abdi aya kahoyong naon geulis den Ramlan kesit nanyakeun moal bendu upami ku abdi diwakcakeun. Asa teu aya hartos na engkang kedah bendu ka salira neng mangga enggal sanggemkeun walon den Ramlan bari malas netep. Dupi engkang teh leres-leres sapagodos emutan sareng abdi upami engkang leres-leres nah teu aya lepatna enggal ngadeheus kapun bapa atanapi kapun biang upami dina paripaos teh mah mipit kudu amit ngala kudu bebeja. Menang sawatara jongjongan den Ramlan telemek teu nyarek bibir balemelir nu dirapet batin ngarasa bingung nu lain lumayan disanggupan langsung dipenta ka ibu ramana kumaha sok inggis teu rujukeun ari teu disanggupan inggis dianggap saheureuyeun sedang maksud mah gede pisan kusabab kitu kapaksa den Ramlan ngawalon sakumaha pisanggem neng nu nembe kalintang engkang ngartosna. Insya Allah engkang hamon nolak kana kapalai neng namung langkung tipayun mugi teu janten rengat galih suruh engkang mah neng teh ulah waka gurung gusuh kedah atos-atos seru paripaos teh mah kedah dibeuweung diutahkeun anu diwayagah ku engkang inggih salira neng kaduhung engkena margi kayaan engkang batan sakieu sisip harti tuna basa teu harta teu dunya katambih engkang teu acan gaduh pakasaban. Numawi engkang sakola keneh oge nyebatkeun tos ngadamel sembari sakola teh tambi isin kalih teh eta saupamina neng ridho engkang dianggo panutan kumaha ibu rama inggis terujuk margi kaayaan ibu rama neng anu sakieu cekapna. Perkawis dunya mah engkang kengeng disebatkeun nomor 2 kantenan mungguh istri mah hampir rata-rata teu cari ka Batawi tangtosna oge ka lalaki. Kitu soteh sanggam nu sanes da abdi mah nu dipandang teh kabelaan sareng kasatiaanana saupami nu janten sepuh teu sapuk tetep kanggo abdi bade ngangken panutan ka engkang
Cek Neng Julaiha kekeh mika cinta ka Den Ramlan atuh pok deui disambutku basa-basa nu lemah lembut. Duh Neng, pujaeun engkang anu sajati. Sakumaha unggalan nu bieu ku engkang ditampi lahir batin dunya akhirat. Bingahna nu taya tanding. Asa kagunturan madu karagaragan menyan putih. Ku ayana salira Neng kagungan emutan bade ngangken panutan lahir. Mung bae saupami Ibu Rama henteu rujuk kalayan Neng tetep maksa anu hartosna teu tumut kana piwurukna teu kinten matakna sedang Ibu Rama teh anu sakedahna dipunjung dipuja pan tadi oge aya unggalan kieu ulah munjung muja ka kayu ka batu kedah munjung ka ibu muja ka bapak. Janten engkang teh nolak Neng Julaiha gancang megat motong. Ulah lepat paos Neng sanes engkang nolak namun jawab Den Ramlan nyarita henteu kebat sabab Neng Julaiha ngajengkat menit sirikna setengah lompat ka bumi gebrug panto kamar ditutupkeun malah badana setengah dibebetkeun kana kasur tuluy ngudupung. Ya Allah Gusti nu agung, Den Ramlan sumambat kanu kawasa geus kitu manehna ge tuluy ngaleos unggah ka imah ari gek diuk dina kursi ari kurunyung bi amah norojol ti dapur. Mulih ti mana Aden? Wangsul luntang lantung webi ngajagjagkeun suku tambi kesel walon Den Ramlan nyaritana campil bangun anu hoream. Dupi Neng Eha angkat ka mana deui teu katinggal-tinggal. Nembe mah lebat ka kamar. Har, kutan aya di kamar nuju kulem kitu. Cek bi amah bari nyurungkeun panto tapi teu daek muka da puguh diselotkeun ti jero. Mohon we pantona ge pageuh. Ah, mangga we Aden geura tuang ti payun. Wios Neng Eha mah engke ti pangkar. Ah, wios bi engke deui margi teu acan hoyong. Teu umum Aden mah nyebatkeun teu acan hoyong sakitu tos siangna. Enggal Aden bilih kabujang tariis. Di amah teh sirikna ngagusur nitah dahar atuh kapaksa Den Ramlan ngagugu tuluy ngalah sangu sacukil ge teu pinuh sarta dak wae dahar tapi kitu ge tuku hanteu kakara 3 huap ngadadak beuteung asa wareg sabab ngadenge sora nu cerik inghak-inghakan. Ari didenge-denge teh horeng Neng Julaiha atuh sot wae dahareun dituna regot nginum serta tuluy ngagagaro bi amah anu harita keneh gancang ngawalon bari nyamperkeun. Aya pikerseuh naon Aden? Punten we ieu beresan. Har, kunaon ari Aden tuang teh mung tiba diraosan sanes mangga sing jongjon. Eta panginten wireh teu aya rencangna. Sanes ku kitu bi rencangna mah ieu ge kirang kumaha sakieu seueurna. Bakuna mah kata karaos seueul angan abdi teh bi walon Den Ramlan bari ngorejat nangtung. Eta rupina mah lebat angin panginten Aden. Cek bi amah bari ngentepan urut daharna Den Ramlan. Mohon panginten bi walon Den Ramlan tuluy ngaleos asup ka papiliun geus kitu goledag bae kekedengan nu akhirna jadi ngalamun. Kumaha ngayonanana kaayaan Neng Julaiha keukeuh bae kudu buru-buru dipenta ka kolotna. Sedang aing teh kahiji jalma anyar kaduana liuk eueuh ragap teu aya sok leheung meus indung bapana rujukeun kumaha lamun henteu meureun aing teh timbul nyerina katambah hirup numpang. Benar mungguh batin mah aing ge sarua pada cinta komo kitu Neng Julaiha teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina cek cohagna mah eueuh bandinganana di kampung ieu mah kawilang nyong colang beda ti batur katambah manehna geus neundeun jasa dibelaan ngabohong supaya aing ditampa di dieu. Ari teu digugu kahayangna sok inggis nimbulkeun hal-hal anu teu dipiharep sedengkeun nu korban cinta teh sok aya contoh-contohna luas mahan pati mun manehna nepi ka luas kitu tada teuing geunjeleungna jaba aing ngalakonan hukuman teu pupuguh jadi aing teh sarua jeung ngabinasa waruga batur. Nah mending balik deui wae kitu kasarakan atawa neangan deui tempat pindah tempat siga pisan aing nolakna teh lah kumaha bae akalna sangkan caina herang laukna beunang diganda aing menta ka kolotna moal hade saukur ku caritaan mungkul goreng-gorengna kudu boga panjang cang nyatana ku duit
sedang aing boga duit kari 400 deui aya dipake nanyaan kumaha keur keperluan sorangan. Jabati kitu aing kudu nyarita heula kanu jadi kolot mun aing teu beja heula teh. Tada teuing ambakna siga nu murugul mawa karep sorangan. Hayangnya howe rek mikir heula handapna saminggu luhurna 10 poe mah bari ngabandungan kumaha sikap indung bapana Neng Julaiha. Lamun katinggalina somea pasti aing rek nyelang heula balik anu maksudna rek bebeja kanu jadi kolot. Tapi sabalikna lamun beda sikapna anu matak tegenah kana hate tangtu aing rek ngejati dia akal mah kumaha engke we ceuk gerendang hate den Ramlan. Antukna bakat mingku anteng na ngalamun katambah kurang sare teu karasa reup bae peureumah ngagebra. Teu sakumaha lila ti santas den Ramlan sare indung bapa Neng Julaiha datang sarta ngetrok-ngetrok kana panto da puguh ditulakan. Nu harita bi amah dagdeg dog muka panto ana brai teh matak ngajenghok ningali anggoan ibu ramana Neng Julaiha jareblog sideng ti pengker aya hiji jajaka mani tandang. Uluh agan kunaon eta anggoan jareblog kitu gebis agan teh cek bi amah tuluy ngahulang. Nyata atuh bibi keur kakara pelesir ka kota teh tekuhan teu mapagkala. Dasar suwe puguh kami keur ngeunah-ngeunah tumpak beca da jeung apihna eha jalana ka dieu katotogan jalan babatan tidinya teh maklum loba runtah jeung lalegok. Nah ari juralit gubrag becana ti guling ngadon patutumpu katindihan beca heug hareupeun jalma loba nepi ka kami di Parayang dibawa kunu dagang parabot dapur. Untungna nu boga tempatna bageur maka daek ngurutan bitis sabab ti palitek. Deh di amah ujug-ujug ngaheuheuy seuri bangun nu ngeunah. Dasar teu hidang nah kitu jajauhan milu karunya kanu tas cilaka malah nyengsirikeun sanes nyengsirikeun juragaan abdi mah eta nyengsirikeun eta selop nu diange. Deh di amah teu waleh seuri bari curug nunjuk kana selop nu dipake ku dununganana. Anak reteh ditingali ujug-ujug cekekek wae gumujeng tambah rame horeng ibuna Neng Julaiha nganggo selop sabelah nu sabelah deui sendal capit kituna teh pahili jeung nu boga warung basa tadi ditulungan. Teu loba omong deui leos wae ka kamar ngarasa era ku semah jajaka nu harita keur mesem sedang di amah mah gancang ka dapur bari iirihilan. Aden linggih-linggih we ulah enggal-enggalan mulih kayak urang ngadamel heula cai. Ibuna Neng Julaiha kaluar deui ti kamar kalawan tas disalin ku pakaian bersih. Wios ibu ulah ngarepotkeun. Jajaka mesem bari ngareret ka ramana Neng Julaiha nu harita kaluar ti kamar. Tuluy yang harapan semah sedang garwana ka dapur nyamperkeun bujangna keur naheureuh cai. Bibi, ari eha ka mana eueuh? Boa indit-inditan jeung Ramlan. Aya agan Neng eha mah nuju kulem atuh cep Ramlan sanggamna teh puyeng. Walon bi amah bari ngareret geus kitu pok nanyakeun semah. Dupi eta tamu ti mana asa nembe ka dieu? Teu kaleked paralak bae didadarkeun yen eta jajaka teh anu ngajajabkeun basa tas labuh teh kana mobil sedan nu harita mobilna ngajugrug di sisi jalan. Kutan anu jajab agan aya ku kayung-yun keur kasep teh agung amalna deui rupana mah sanes jalmi jore-jore agan. Biah mah ngalem semah. Moal teh kana kituna bibi da puguh sidik ngabogaan sedan. Mun urang boga minantu kadinya lah doana teh lain deui bibi. Deh atuh kantenan we bujang-bujang juragan sanaos abi oge ngiring bingah komo kitu meni nyetel Neng eha geulis itu kasep. Lah pendek nama sugema agan mung eta tos kagungan garwa kitu agan atanapi masih jajaka keneh. Komo we jajaka keneh mah bibi malah manehna sorangan nyarita ka kami. Manehna ka dieu teh seolah-olah ngalilipur hate nyarita nama lantaran geus boga papacangan teu jadi ngabedokeun ti pihak awewena nya maksudna mah nya kitu teh awe neangan piubareun.
komo kitu budak ngora sugan we atuh bibi cieuna eha dununganana geus Ambon hayang mulung minantu dumeh katinggalina eta jajaka teh jalma beunghar tidinya mah leos dununganana ka jero deui maksudna rek ngageuingkeun Neng Julaiha ari bray panto dibuka horeng nyampakeun ngeunteungan beungeut eha gero indungna lirih geuning ami tos lami sumping temi lila kunaon panon carindul siga-siga tas ceurik ibuna netep tanda boga curiga saha nu tos nangis puguh tos mondok rupi nama awahing ku tibra walau Neng Julaiha bari imut kituna teh ngarah ibuna teh papanjangan mungguh batin mah nya rumah satas hujan Cipanoan paingan atuh ari tibra teuing mah geura kacai angguran mangga bade ieu ge mi Neng Julaiha ngarawel anduk tina ka stop tuluy keluar dituturkeun ibuna anasrog teh kalawang ngareret aya semah jajaka nu manehna oge kabeneran ngareret malah sirahna manggut di barung ku imut tapi keur Neng Julaiha mah anggur ngabalieur tuluy kebat kacai sedang ibu Neng Julaiha tuluy ngawangkong jeung semah jajaka bangun anu galumbira teu lila jep jerempe ngan saukur kadenge garandang-garandang siga nyaritakeun soal Rusia taksiran kadinyana teh lain ku dikira-kira bae malah jeung saenyana ibuna Neng Julaiha ngayakeun pasini janji nampak kana permaksudan eta jajaka tayalian miharep ka Neng Julaiha rengse ngawarangkong semah teh pamitan kalawan teu luput munjungan deui Neng Julaiha sabadati cai sabot nyisiran ngaluis sakumaha sasari kalawan pakaianana disalin kuno bersih geus kitu ngalanggeor kaluar ti kamar nu maksudna rek ngadoniis ngan bae di tengah imah nyampak ibuna nuju calik nyalira atuh ge wae diuk ngarendeng dina kursi panjang anu memang ibuna teh maksad bade ngagentraan tayalian rek dibawa ngawangkong sedang Neng Julaiha nyampurkeun pisan atuh asa mobok manggih gorobong aya cukang komo mentas katambah nanyakeun pisan soal semah nu kakara balik dupi nu bieu tamu ti mana mi Neng Julaiha nanyana lirih har na acan ngadongeng kitu ami teh ka eha teu acan walau Neng Julaiha tuluy neuteup teu leleda paralak wae ibuna ngadadarkeun heula perkara indit ka kota nepi ka labuhna tina beca sarta dijajabkeun kana mobil nu semah teh kalawan sakumaha caritaan semah ngakukeun masih keneh bujang tur manggih kanyarian ti hiji gadis tunanganana teh estu blak-blakan dijelaskeun dan ngarah nari kana batin nu jadi anak dina salila ibuna Neng Julaiha ngobrol manehna telemek teu nyarek estu ngabetem bari sirah tungkul kituna teh geus boga curiga palang siang rek direremokeun nya teh mah maksud indungna kitu pikeun Neng Julaiha tetap rek nolak najan dibibitaan ku harta banda oge moal beunang di sisilihan lantaran hate geus cumantel ka Den Ramlan nu harita keur ngaringkuk ngarada kaserang influenza cenah ibuna ngareret kunaon diajak ngawangkong teh anggur ngahulang siga nu bingung pan biasana oge mah tara kitu malah mun ami keur ngobrol sok milu nyarita kunaon teh aya kahayang sanes mi ngawulang sote wireh ngimutan ami serang apih gebis tina beca ku abdi teh dipapantes kumaha upami di jalan raya mangkaning kendaraan anu sakitu balawirina janten hate abdi teh ngiring ngrewas kareureuhnakeun Neng Julaiha nyaritana rada ngageter bangun nu rewas da puguh sasatkeun ngalamun puguh ami oge geus namah gagabagan bisa kumahan teuing mun ti guling di nu rame ku kendaraan heug tuluy katabrak ku truk atawa ku Honda tada teuing mun ami nepi ka korban teh mah ras ka we mangkaning can tawakal bisa rumah tangga sigana najan geus dikubur oge moal oleh melang ami mah ari sasaburan teh sok kanu sanes Neng Julaiha rada ngagebes ami mah nyarita kitu soteh ngalamun ngarep ari kahayang mah nya kitu mati-mati ami dipundut kuno kawasa teh ulah kudu jalan kitu malah dina dimangsakeunana oge hayang ningali heula rumah tangga bahagia jeb ibuna jempe
Kitu deui Neng Eha tuluy ngaharuk nu teu sakumaha lila ibuna nuluykeun deui wangkonganana. Lain puguh amih teh aya picaritaeun anu penting ka Eha teh. Malah tadina mah rek dicalukan ngan kaburu Eha nyampeurkeun. Puguh we asa ditombok congcot. Kieu ha anu sanyana mah amih teh rek aya tanyakeun. Kalawan pertanyaan eta menta dijawab sacara merenah. Kumaha carana anak kakolot? Ulah aya basa matak jadi tugenah. Boh keur ka amih, boh keur ka Eha. Ari Eha dina waktu ieu geus aya jorojoy hayang rumah tangga cara batur. Sedang Eha teh geus cukup dewasa manjing rarabi. Batur-batur Eha anu sasama mah geus rumah tangga. Kalawan geus aya nu baroga budak. Nu dua, nu tilu. Nu diwayagah ku amih mah Eha taya deui iwati basa piluaran. Bisi aya kecap parawan jomblo. Awewe teu payu. Awewe teu payu ka lalaki jeung liana ti eta. Ngingetkeun umur Eha teh geus rek nincak 20 tahun. Jajauheun kawas barudak ti pakampungan kakara umur 12 tahun geus rumah tangga. Nah teh era mun aya nu ngabasakeun kitu. Sedang Eha teh teu katitih geulis, teu nguyang rupa jeung dedegan, lain amih mujikeun anak sorangan. Ari heg aya nu ngahina basa kitu. Bisa kumaha teuing batin amih nyerina. Eha komo nu dihinana. Cik amih menta jawaban ti Eha. Cek ibuna nyedak menta jawaban tapi Neng Eha teu buru-buru ngawalon anggur ngahruk sapirang-pirang lila. Bingungna teh nu lain lumayan. Kunaon ditanya teh anggur ngahulang Eha? Duka atuh Mi. Neng Eha bingung ngawalon. Lain duka ari ditanya teh. Nah rek kitu bae teu hayang cara batu rumah tangga. Ami mah nyarita kitu teh lain ngusruk-ngusruk. Geus teu kauntuk ngurusanan Eha. Ngan bakat tingkunya sangkan buru-buru manggih kabahagiaan. Ongkohanan sakolah henteu, gawe henteu, rek naon deui nu diurus. Pek lenyepan ku Eha, ibuna mencrong banget Neng Julaiha katingalina mah ni bareurem. Kantenan Mi. Mungguh pangemut abi oge kitu pisan. Saawon-awona oge nutos rumah tangga. Aya paripaos hapa-hapa oge ari ranggeyan mah. Namun wangkid ieu abi teu acan hoyong. Acan hayang kumaha? Ibuna kesit nanya. Muhun teu acan hoyong rumah tangga walau Neng Julaiha siga nu kaku. Kumaha? Pangdengecan hayang rumah tangga? Leres. Neng Julaiha ngalirik. Nah hayang kitu wae 11 sebeluk kawas si Imod parawan jomblo. Nah hayang jadi siit cek indungna rada kasar. Sanes kitu Mi. Neng Julaiha ngalenyap. Lain kitu kumaha, lain kitu teh rek diajar bedegong ka kolot. Eha teh geus gede, geus cukup rumah tangga. Malah geus meujeuhna boga anak, meujeuhna mulang tarima ka indung ka bapa. Atuh jajauheun kana kitu teh nurut-nurut kana papagah kolot. Kunaon sih Eha teh bet jadi kitu? Nah aya nu ngaganggu. Pok bejakeun saha nu ngaganggu kana batin Eha? Urang mana? Pangkat naon? Ibuna mun cereng. Atuh heab wae karasana kana batin Neng Julaiha asa panas teh lain panas ku caritaan ti indungna ngan panas inggis dan ramlan ngadengekeun anu moal henteu isin rasana. Sangkaan kituna teh akur pisan jeung batina dan ramlan nu harita manehna keur ngadedempes di kamar. Saucap-ucapna indungna Neng Julaiha ebres kadenge. Atuh batina tambah teu geunah. Kitu deui badana asa bekiting hareab. Sirah ngaradak asa dicocogan jarum. Rei bae kakara 2 poe ge geus ngarasa teu betah boga pikiran hayang balik deui ka sarakanana. Ongkohanan sieun katutuluyan ge geringna. Eha ayeuna kieu aya Ami rek mere perhatian anu pertama. Soal Eha nyaritakeun can hayang rumah tangga dina waktu ieu teu nanaon. Ngan di mana isuk pageto aya nu datang. Omat ulah rek wangkelang ka harti. Indungna nyarita deui mani tegas. Kahartos walau Neng Julaiha lirih sedang batinna mah tetep lelenyapan.
dumeh ngadenge dan Ramlan ngoh-koh batuk. Sedang indungna Neng Julaiha sanggeus mere perhatian kitu tuluy ngaleos ka kamar, kitu deui Neng Julaiha ngojengkang ka kamar. Bluk wae badana setengah dibebeutkeun sarta disusul ku midangdam. Duh Gusti, kumaha atuh pipetaeun abdi? Sareng naon nu baris tumiba ka awak abdi? Naon margina pun biang kagungan kekerasan, sanaos ukur ku saur. Mungguh karaosna kana batin, lir anu disambar ku gelap, ting jelebet. Mugi Gusti manahna Kang Ramlan dipaparin caang kagungan maksad hoyong enggal mundut abdi kanu janten sepuh. Abdi tekinten sukana terhadap salirana Kang Ramlan. Leres nembe tepang namung tos katinggal-tinggal lakuna anu sakitu pengkuhna kantenan diemut kana jalan pidorakaeun mah anu tangtos upami abdi tetumut kana piwuruk sepuh teu taat kana kapalaina tangtos abdi dorakana mung bae abdi terela terido upami diri abdi dikanu saneskeun sawios abdi ngejati dieu saupami Kang Ramlan keukeuh teu acan tiasa ngebrehkeun hate mukakeun rasa cinta nu sajati kanggo abdi moal tiasa disisilihan kudunya brana paripaosna aya jalmi aya nu hoyongeun kalayan barang candak emas inten berlian geong sareng impala moal nampi sawios sanggempun biang bade janten siit oge sakinten nu hoyongeun atanapi pamegat nu bade direremokeun ka abdi. Jiwa-jiwana sapertos Kang Ramlan pengkuh, kumaha upami pamegat nu jiwana sarakah nu nganyerikeun. Duh panginten abdi reksak temenan Gusti. Geblug cenah kadenge ku Neng Julaiha, sora nu ngageblug asa eunder atuh midangdamna asa kagentak eureun timbul angen Ratu Glir nu tutunggulan sarta korejat bae hudang tuluy nyusutan cipanon ku saputangan geus kitu reket mukakeun panto lalaunan nakara. Ret kana jam horeng geus peuting nincak kana pukul 9:30 nu kaayaan di jero imah asa jempling. Puriding bulu punduk muriding ongkoh ngadenge anu ngageblug tapi ditempo ka tengah imah eueuh nanaon. Keak keak cit kucut cit kucut cit cit koreak disada asa handapna keur ditumbu ku sora manuk sirit uncuing maning ngelik sieun naker heug ti peuting sakitu jemplingna wubuh asa nambahan ka keung. Tapi najan ngarasa keung oge ku sabab Neng Julaiha aya maksud nyarita ka Den Ramlan antukna kateuyeub bae lempangna mani jejengkean. Malah panon mencerong kana lebapan to kamar sepuhna inggis kaluar kateuyeub reg Neng Julaiha ngarandeg tuluy noong tina liang kunci ka jero kamar sidik Ibu Ramana tos talibra atuh kateuyeub deui lempangna reket mukakeun pantok kamar papiliweun anu dieusian ku Den Ramlan. Anak bray ngadadak batin Neng Julaiha ngagebeg domeh ningali Den Ramlan keur nyuuh dina tehel horeng sora anu ngageblug teh manehna ti bobot kulantaran rek kacai teu kuat ku lior. Teu tatapa sini deui ujug-ujug blus wae Neng Julaiha asup malah ngarangkul kanu keur ngudupung teu eling-eling. Kang Ramlan, Neng Julaiha ngagero lamun bari badana digebig-gebig tapi oleh Den Ramlan teu usik-usik ceug dadana dirampa. Karasa denyutan jajantung nama biasa ngan badana mani nyongkab asa ngarampa seuneu. Ya Allah Gusti nu agung, korejat Neng Julaiha nangtung deui ras inget boga minyak kolonyo atuh gancang dicokot ti kamarna. Nu teu lila geus asup deui ka kamar Den Ramlan kecrot minyak kolonyo di kocrot-kocrotkeun kana sirahna tang diantelkeun kana lebah liang irungna nu teu lila kulisik lilir barang jeung marurung nya panonna bentak tuluy mencrong kanu keur nyekelan punduk kituna teh asa dina pangimpian. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.